kan dia kerpain dodet demi Allah aing teu sieun jeung harapan naon-naon oge sok si Sumar teh bebeja kasih kata teu sieun aing sok dihareukeun anjing lain molot dengan aing kasih euy sok diuk mabok jeung naon sorry demi Allah aing mah teu sieun aing sok sing hareupan teh sing hareupan naon aing demi Allah aing saya kesehatan jangan tukang mabok obat kimia kapahanggi oi pahang si jengkol kita mulai ku inuman beak segala foto saya teh mana itu kios tapi miring oplos jeung lahang wae meuli 3 botol aing demi Allah aing beak abe beak 3 botolan ada teu nu sabotol mah leungit aya nu mau nu sabotol deui pupus aya nu sabotol deui tinggalin aya sia mabok kunaon atuh lieur aing teh neangan inuman eueuh anjing Maui, lapun. Terus ada wasiman, orang dengerin, diharapkan rakyat mengadam di jarepengan orang dengerin. Cukup. Pemenangi yang orangnya. Naon sama berarti. Saya kajaba kurang sadayana. Tingker 5 si Semar, siapa singkatkan belum bisa payah. Cocok temuan dorakan dijamin lah. Selain turunan jelema, dalam bejana si Semar mah turunan juling jarian. Dorakakan yang mainan berit demi Allah itu. Nah, jika Karajawi ngomongkan aing, tahu kita temui kasinggungan. Kesian aing masak. Pakai baik. Sieta bola untuk mabok gering. Sekaliwat nginum. Kajun tekana kejo juga nanti. Di lu ember kopai. Naon lahang yeun gula wae jadi jelas jadi dikeja henteu saur kamjing Rama wayahna kumayakeun tindakan paksa dipaksa urang paksa we atuh ya paksa hari aing kahareupeun lah sok jika ditilulah itu mana heula contohan salah seorang itu lewat wae siap balik tongga halangan atuh pan aing kerek ngawak situ balik aing dalam keadaan kasisi itu kan dia sugan tuh, ini lewat si cepot. Adon kapasilingan.
Ah, siap. Namun aswata maju mamanya sak ya bos ya. Warukana kumaha aswata mah wah. Persilatan kabeh di guruan ku aswata mah dek jurus naon? Hah? Gagak lumayung, gajah putih, gajah biruan. Jurus badak cihea teh jadi aswata mah aya. Teje kuda begitu, dongkari, sikut, rabu kelong, suatama, ayo tewak. Innalillahi nangan ukur sesamat aya nu maot teh wungkul. Oh kitu akang teh ada yang nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teh tetapi gaweun sapopoe. Pigaweun sapopoe kumaha akang? Oh asyati Allah mulang ka Allah gitu. Oh tadi peureup di mana dipake dengan batur teh coba kembali kepada jalan Allah kamu tulus genti kumulas jeung ku asli. Oh selamat geus. Ieu mah aya nu maot teh wungkul. Bari dina ucap wungkul padahal butuhkeun gawe. Oh. Lamun urang rek dengki ka batur tong tulus genti punyahan. Mun kurang Inggris no back to basic. Oh back to basic. Kembali ke semula. Kembali ke fondasi reformasi. Oh, kembali Kasha ai kurang Arab pemerintahan makanya ayam makanya kurang Sunda mah meureun muncang lagu kapuhu da aya teh bahasa aya ciri khas bahasa cepat sapah Yunani kuno mah ex nihilo nihil gitu muncul si tukul kembali ke laptop itu dia tahu saja jampean tuh disebutnya saja jampean supaya bapak maneh harus yakin kumaha sarana sangkan saya bocor deui Tibor tanyakeun ka ahlina nya eta teh akibat teh disalupurkeun teh pangna ajab dararatan teh ka astina teh jelas dina katerangan lamun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami ka nikmat bakal tambah deui dan sebaliknya lamun teh nyukurkeun bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget introspeksi atuh mawas diri jeung modal geus majeunna dewasa ieu teh nemongkeun kalemahan anjeun ujuk-ujuk amok itu wet edan bisaan sabijeuna itu lain eta disebut gerakan kalakai ketebak angin itu beda itu urang suka regang wet siku aku senangan iya nah siapa mau wae wah aing gelut teh ngecemprang mah sia teh
edan teh pinter gitu disebut. Wah. Woi, musik sih. Ayo siap. Ayo. Woi. Tolong. Silakan yang tulan sekian. Ayo, ayo. Tolong. Modal siap. Tolong. Wih. Ayo. Tolong. Wih. Ayo, kapung si Semar. Ini. Astra tinggal dawala pipun walang. Luka kumaha pinasibeunana. Tak carios di satengahing marga. Aya hiji jajaka lumampah kasep terem-tereng koneng. Ganang pertengtang atra lan pertelaan pinuh ku wibawa. Ari kakasina teh nyata Bambang Ludira Suha. Wong tumari teh sampurasun bapasna.
Cihore beuki eces beuki jentre pertelan mau golek kansa sumuhun naon anu katingal teh kanya kaulas kaasih pangeran dugi kaebreh sumuhun Rahman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus contohnya ninggal manuk itu sumuhun cing balalewer nu mawa hakaneun cing balalewer maksudna mah dek marapan anakna dititah usaha eta manuk kerja saha nu ngabejaanna kabeh pada ikhtiar manusia keur marapan dirina keur marapan anakna jeung pamajikanna leres yakin ngurusna para rohuna sumuhun luar biasa balik ka diri sorangan panon tengah haja kaulah ngisieun teu milu ngagenut-genut jantung sumuhun berjalan ieu hirup kansa sadayana para sarujud kanu kagungan anu nepi ka ayeuna tina payahun ieu geus katinggal sabaraha rupa sabaraha warna geus miliaran rupa anu moal kapanggih ku manusia ngan ukur ditembongkeun tanda-tanda kagungan anak sumuhun 8 bulan si horeng namuara nama dina hiji jenengan nyatana Allah nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya leme abdi nyaksi teu aya teh pangeran anu wajib disolah angin salina Gusti kansa ulang dek neruskeun ilmu ieu teh ka hiji kolot anu beunang dipercaya anu ngaran Semar Badranaya eta nu dipilarian teh sabab eta jelema teh terusing madu terahing kusuma titising andadawi terahing dewa kamanusa eta jalmi teh leres keur nyumput muni dinu caang ngegrak bari teu katemo sumuhun leres sabab manehna hirupna teu oleh dihina dicaci dimaki ku batur sugan aya jawaban deui ngahina ka batur teu aya malah Semar Badranaya di mana dicaci ku batur teh sok ngadoakeun ka jalma anu nyaci tara ieu pulang dendam sumuhun jalmi linu pamitan cepat saperti dina agama Allah ngutus Rasul da Rasul mah di mana dicaci dimaki ku batur teh lain ngalawan tapi sok nemongkeun lalawananna kansa di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh anjeunna mah sok nyaah kanu ngahina sumuhun baik nepi ka diangkat jadi ulul azmi sumuhun luar biasa eta pada dipilarian pesantren sae sabab ai Semar teh sempengangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam oh eta jalmi teh dek nuluikeun pangabisa kaula ka eta aki-aki kansa oh sae bukan sae awan sae mudah-mudahan atuh ulang biasa sejana juk-juk kampung tumaritis nyata nepangan Semar Badranaya jalma anu geus pinuh ku ilmu nyebar kepadalan terus sing madu terakhir kusuma titising ardadawi iri terakhir dewa kansa ulang jelas jelema nu rek
tepungan anu ngaran Semar Badranaya ti kaangangan oge geus kaciri geus seungit kan. Ku hejo lemokna daun-daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harena. Kebo sapi muning domba kabeh teu diangon pada bulang ka kandang sewang-sewang. Tawis tentrem ayam tiis cili herang panon kerja tutuwuhan kabeh pada ngahormat ka jalma-jalma anu arariman takwa ka pangeranana dabongan disalupurkeun eces jentre pertela ngomong boleh tapi sabalikna lamun ieu alam geus rusak hartina teh ajab teh gabungan manusia natrat dina skenario pangeran yen ieu rusak na dunya teh dipolah atawa leungeun-leungeunna jalma manusia kan sa luar biasa itu tangkal kalapa aya salapan jajar cirina asup ka kampung Tumaritis geuning dihitung-hitung mah sajajarna teh salapan tangkal ditinggal ka luhur tina satangkal teh salapan manggar samangarna teh geuning aya salapan kalapa geuning kampung Tumaritis teh keur kakungkung ku rahmat pitulungna kejauh kan ngan jelema sok sarilo barang nuju aya dina satengahing lamna astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu sinatria kaget onairah kaningali kaget onairah basuh keneh ieu nyarita ieu tempat teh aman tentrem tinggi ceuli herang panon tapi nahabet aya kajadian jelema ragrag di hareupeun kaula nah ieu teh ngajebak jelema nu rek ngabega ka kaula tapi yakin keluar getih tina irungna untung masih kena aya napasan ngan teh eling jigana aduh sababna ieu jalma naon pasti bakal ngajawab lamun manehna geus sageul deui sabab kaula teh apa naon kajadian sugan pitulung parek pangeran nyarengan waras luar jati-jati itu makan waras waluya kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna kodrat irodat anjeunna muga-muga ieu jalma bisa cager deui ngadadak ayeuna waras itu makan jati-jati itu makan waras waluya cager
nah soek bau celana teu disusu euy cager geus ajeuy kuring ngapae kamu lah naon gimana teuing lah naon lain kaca anu rada pae gede Walah, upi ka kasep kieu di jelema. Lah, naon? Bapak Kapolres. Hah? Bapak Kapolres. Kapolres Garut jeung ni kasep ieu. Ayo Bapak Kapolnya. Luwijeng tepang nuhun Den. Mau ada di Yusuf itu. Atau Bapak Dede Amung. Dek, ulama. Saha kasihnya. Ngaran kaula upami dipercanten ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta Bambang Yudhoyono Bambang Ludira Suta jauh-jauh waktu Bambang Yudhoyono mah bapak urang bapak presiden wakilnya teh pan Pak Usuk Kara yuk atau Yusuf Kara di mana deh kaula teh di pasantren kenali sabda mati uleud tapi aku eta mah pagedenge teh sareng pasir buri. Sakat ka Karisia. Nya manawi kena sareng ucok si galantang. Dupi salirasa. Kayak bisa lihat pada jengkar kemana sih? Oh kaulah, kalau resan pisah, manawi uminga sambil, kaulah, dupi bumi nak Bapak Semar kali mana? Ya, bumi nak Bapak Semar. Oh, pada tambah rutinnya. Terus tu mati, ya macam tu. Terus apa ilmunya? Rek nanya ke naon gitu. Bade maksud naon kah?